Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Garapan dongeng Kumbang Lili Guntur. Hatur salam kanggo mitra dangu anu satia. Anu tetap stay tune di ieu channel, utamina kanggo anu parantos like, komen, sareng subscribe. Kasayan mitra dangu mugia kenging balesan pahala di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mitra pidangan dongeng Sunda ieu sing janten rencang anu utami, janten panglipur kolbu pang beberah manah. Sumangga mitra urang pedar episode munggaran Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Prung ah. Benget-benget marahmai sok sanajan lamokot kukesan. Katara nyumirat barak jaka cida. Tiwa dia balad pingpinan panembahan pucuk Linuhung. Maranehna surak eak-eakan. Ngabagiakeun Ki Panglima Jaya Sakerah, Ki Jagat Setra, Ki Baraja Seta, Ki Kartawangun jeung para jawara pawetanan. Isuk-isuk nu cangra samangsa pertempuran beset kaunggulan mutlak aya dina genggaman pasukan paguron Dusun Linuhung. Mana Pandara? Utari ngageuweungkeun awak daryaga anu hideng gideg. Sanggeus samemehna culang cileung heula. Saterusna ngabetot Malik ngajorelat geusan maluruh Pandara kawewengkon puseur paguron. Tepi ka sore Utari jeung daryaga ngubrak-ngabrik sababaraha wangunan urut Bitotama. Weleh Pandara mah teu kalangkang-kalangkangna acan. Lir tilem diselewegkeun bangus lemah. Nanyakeun ka para kekentong prajurit pingpinan Jaya Sakerah, sakabehna gideg teu nyaho. Sababaraha anak buah Ki Jagat Setra jeung Ki Baraja Seta mantuan ngurusuk ruruntuk perang campuh lapur. Pandara ngiles teu beja teu carita. Utari ngajerit lirih, manehna lir dipupul bayu ku leungitna jajaka pupujan ati. Lir kasandingan 1000 ipri jeung Banaspati. Beretek bebertekan ka ditu ka dieu teu beunang diupahan ku sasaha. Maluruh jeung maluruh bari gegerewekan. Nyeluk ngaran Pandara. Tepi ka akhirna beakeun tanaga jeung cimata. Manehna ngadeprek hanapeun tangka Tanjung. Dina waktu anu sarua di hiji lamping pasir Bunisari, Pandara ngalange jauh paninengan. Bari dina leungeunna pageuh ngeukeuk carecet Sutra Bungur pamahanan Ayundari. Sapasang panona neuteup leleb tetenger gundukan taneuh beureum. Beunangna nyieun ret deui kana carecet bari janji rek diteundeun dimumule sapanjang hirupna. Salila-lila dirina meneko hareupeun pajaratan Ayundari, muterkeun ingetan jeung paninengan endahna. Kakarak we, sanggeus panon poe lingsir ngulon, manehna cengkat. Lengkah leleda manting ka kulon, teu paduli seahna kabungah pasukan jawara Dusun Linuhung. Mangsa bodoh ku anu ngaranna Anegleng kalungguhan, tekadna buleud
Gesan mulang ke lemah pakusarakan di Gunung Jatiseda. Sarta rek jadi jalma biasa anu ngabdikeun diri kana amparan bumi. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun deui ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.